Woi dak, iya mah cerita awe matre. Deh, bohong. Ih bener. Mau hidup. Mau bingung kawewe zaman kuari. Udah gitu. Ngomong dia botak. Ternyambung sih ya. Walas, neng, woi, aing mah tukang tambal ban. Udah boga kain ye. Gawe ge tuh baru gue yo penghasilan paling gope Biraku. 1000. Dombey lagi nggak mood katanya buat nyanyi. Tapi buat pakai ngiluan bae deh. Gue biasa. Ngiluan dah. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Gaya kumaha deui ieu awewe matre bebe akan dandan padahal majeng dipake menta duit embung be dibere nu ribuan ayangna ge ratusan jeung pikeun gagayaan ngomongna ka emak arek kawanet heula tapi nu bener mah keur dibonceng motor ninja teu neuleuh lalaki nu mana nu kasep nu goreng asal kantong tebel lamun jajan cilok meuli cireng di imahna eta sok aya tulisan cuman jalma kaya anu menang ngulinan rasa panggelisna mun dihareup lalaki padahal masuk ngorong bari ngising di jero cai ngarasa paling di luhur teu neuleuh ka hendek beungeut doang kelek monyet bari jeung irung pesek gaya bae secayut tapi embung usaha hese awewe matre ieu kuduna disiksa. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Karena cewek matre eta sarua jeung lonte pasti tipe tinggal warna alabatan kalong wewe temenang gope temurah doang urang masang lotre makana anu hade urang ulah pilih awewe ulah kabita kulantaran manehna menang geulis jeung naon geulis ge ari akhlakna kadoang iblis hidik najis ting penting ulah sampai menang nu kitu menyeuna wak ipis jeung ngarieutkeun kana hulu pasti moal nyiku hirup urang moal senang pas mentang layangan ajuna eta pegat benang pegat jauh pasti moal mantak benang deui ulah sampe ngeluja urang mah eta lalaki bisa milih mana nu cager mana anu muriang pasti bisa ngabedakeun bari jeung dina tampang ulah sampe katipu ku awewe nu kos kitu ngahambur jeung sangu bisa-bisa murah bulu. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Awewe matre boboka motor ninja daek bae dipake teu era kata tanggane angan nunggut gawe anu loba duitna gila jasa harta morotan kabogona. Tah, kos gitu dak awewe. Zaman kuari mah Kos kumaha? mau kerkolot baheula mah Deh, ese. ting dahar bege ketangkangan double lah. Deh. Jangker ieu mah. Oh, gitu. Aduh aing gandeng si boy. Woi, mau kolot. Ya, anak boy apa anak bohai? Ih, gandeng beurik hinging. Anak boy itu tama. Siapa seri dipaksakeun jeung. Siapa bego?